warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing donggo pamiarsa sadayana tepangdeui sareng simkuring Sri Hartini Samsiah dina warta basa Sunda. Menteri Pagawean Umum, Menteri Tata Ruang, sareng Menteri Agraria datang ka tempat wisata cai nu aya di Bekasi, Jawa Barat. Nyaeta tempat wisata Dewi Sari Waterpark. Selain teu boga izin, bangunan eta oge ngalanggar aturan ku nyandak sabagian walungan di wilayah Karawang. Dua menteri eta minta pangalola bangunan ngabongkar bangunan jeung turap nu dibangun di tengah aliran walungan Cibeet. Menteri Agraria Sofyan Djalil sareng Menteri Pagawean Umum Basuki Hadi Mulyono datang ka lokasi wisata cai Dewi Sari Waterpark Desa Cipayung Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat. Di lokasi ieu kadua menteri manggi babaraha palanggaran nu dilakukeun ku pangalola wisata. Bangunan wisata cai nu masih dina panggung pambangunan ieu ngalanggar garis satpada walungan. Pangalola oge ngalanggar aturan ku ngawangun sipon di tengah aliran walungan Cibeet. Ayana bangunan ieu tiasa memicu banjir di daerah sakitarna. Bersama Pak Menteri PU, yang pertama ini adalah kita ingin menyatakan kepada masyarakat bahwa tata ruang, undang-undang tata ruang itu adalah harus kita patuhi. Tata ruang salah satu adalah sempadan sungai, sempadan itu ya sempadan jalan dan lain-lain, ada ketentuannya. Selama ini tata ruang itu banyak sekali kita toleran, karena toleran itu akhirnya banyak hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kayak banjir bisa dicegah seandainya kita disiplin dengan ketentuan yang ada. Anda bisa tahu tentang ruang milik jalan, jalan ya, pasti ada ruang milik jalannya. Di sungai juga gitu, ada ruang milik sungai sebenarnya, yang namanya sepadan sungai. Nah, sepadan sungai itu orang pasti tidak boleh membangun. Kalau mau nanam pasti nanam yang sayuran-sayuran, bukan tanaman-tanaman fauna. Nanti kita hitung sepadan sungainya, kalau itu menabrak sepadan sungai di pedesaan maupun di perkotaan, beda di perkotaan dengan pedesaan. Nanti kita hendak dibongkar yang Pambangunan tempat wisata Dewi Sari Waterpark nu aya di antara perbatasan Kabupaten Karawang jeung Bekasi ieu samemena gaduak tos viral jeung ngagalura warga. Wisata ieu nyokot badan walungan keur pambangunana. Pamarintah Kabupaten Karawang oge nyuhunkeun eta tembok turap nu dibangun di badan walungan ngarah gancang dibongkar. Lamun teu bakal ngakibatkeun banjir bagi daerah sakitarna. Ti Bekasi, Jawa Barat ngalaporkeun.